mudah-mudahan Dewan mau lauk mah tuh saya selesai. Mudah-mudahan Pak Dewan anu sanesna bisa saperos pamang kieu tiasa dongkap turun ke masyarakatnya. Matak masyarakat oge ulah non teh ulah reka mangpaatkeun kudu nyung aya Dewan pasti mere duit teh. Ulah. Nya. Tapi naon? Mana balik. Kunaon mau ditolak tuh Pak Amang oge. Margis ya mah boga angsuran Bang Emu. Nya maksudna kumaha? Hirup jelema penting mah ikhtiar. Ya nu Bang Emok teh biasa sabaraha eta teh naon bungana teh sok. jadi sok non teh ayeuna nambut 1 juta pas di Pasihan teh itu 1 juta Bapak kirang Sabaraha. hari maya paling administrasi itu ini kabagian mana 6.500 Atuh gede teuing, gede teuing. Itu mah jauh teuing gede ratusan ini jadi dipotong itu iya bingung pas mayar kedah di langkungan Nya kan tenan eta mah jiga. jadi asa bingung air nginjem ka tetangga umum ere kadulur sarua teu boga aduh teh bingung nyeret kumaha ka sade ka itu sarua wae nya adu mereka Pak Dewan Penting mah sarehat. Ya, anu penting mah urang bingah pisan Pak Dewan Alhamdulillah, dongkap ka dieu. Ku dongkap na oge nepangan urang itu geus hiji naon kasih nugrahan. Masalah rezeki mah Pak Dewan nya urang teh masing-masing urang teh geus aya garisan di luhur. terus aya di garis urang Nya sakumaha dibere wae nya ku Pak Dewan bisa kontrol dibere anu teu diunggah poe. Angger aya urang naripuh maripuh we ceuk Gusti Allah ripuh gitu. seperti aogi kan nya batur ngecek paribasana aoni mah boga ieu lah lumayan komodi hiji desa teh aule aya pas bagarisna ripuh mah nya Sanes ripuh tapi can rezeki. iya penting Ari dipuh teh Cepia. Ari dipuh teh kan kadang-kadang relatif. Ripuh jika nana we ripuh ke fisikna teh hati nama jembah. atau nama rungsep Karena roda itu berputar ya Pak ya. Kadang di atas, kadang kempes, kering ban roda. Atur nuhun Pak Amang ya alhamdulillah Waktu karawasnya Setengah jam binga atur nuhun pisan ya mudah-mudahan sing berkah sadayana. Amin. Sadayana sing berkah kaluargina sing saroleh. Amin. Pariyogina mah Ya. nupang penting nama ngabangun desa ieu teh supaos urang menyelesaikan masalah desa, masalah negara itu di desa. Sadaya jalmi teh aya di desa urang. Sanajan presiden ge tetep we urang Asal desa. Nanti orang kelurahan. Aya di kelurahan mana, aya di desa mana. Masalahna ge pasti aya di dinya. Lamun selesai masalahnya di situ insyaallah mungkin negara nanti rada ringan tidak selesai. Betul. Sekarang masyarakat Geus rapih dihanap. Rapih dihanap. Turun pisan Pak Amang, anu penting mah Pak Amang sing sehat, sing ageng milikna, sing ageng hijina kalayan, pokoknya sing tetep bisa mengayomi masyarakat. Amin. Warga. Sami-sami Pak Amang atur nuhun pisan. Untun na itu disuguhan ya dah. Jadi kebon atuh dah. Masih cekap ya gitu. sangka kambing guling Mun rencana teh pada dibakar ke dapur. yang paling motor Ya nuhun pisan Pak Amang. Biasa di Jepang heula nu ieu teh nih. Dia di Jepang heula. Ayo nu cocok mah. Ada seur dagingna gitu. Mun atur nuhun ka saya. Rada sonten ieu bade teras wae nya. Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sing sehat Pak Amang. Punten Mamang tuh tidak sama kelar sini. Ya udah hari. Serang nyenang naon pan.